Kolot kapwe, mana anak aing? Pamajikan abi, Mak. Ha, apa majikan dia di mana? Wah, Mak keur muria. Dikumahakeun nya ku dia. Atuh teh nyaho, Mak, ngaranna penyakit ieu. Penyakit bisa nyerang kapan saja. Joko tong esok beunang sok penyakit. Muri kararoan. Nya geus coba manengok. Ulah, Mak, batur keur muriang. Atuh ha, aing hang naon eta? Mulai na ditongku mah nu aya ngajak debat ya. Ku eta ge muriang bareng ku debat mah jeung Mak. Debat nanjeng aing. Atuh eta mah sok ngalem-ngalem salaki mah bae. Pugu anak mah teresepeun teh kana bapak terena. Kuari mah ge teresep. Geus kanyahoan hate belangna tas eta. Nan dia seserian. Cocok lain karasa lain. Salakiku masuk di alam bae, horeng hate naluhi goreng kalbatan hate abi kan? Ha, sakabeh lalaki sama aja. Terus di mana eta salaki emak wari? Di ditu geus seserian bae meureun. Puas hate na atas nganyerikeun emak. Yang geus mah tuh gratong anak emak tuh. Abi nek naon itu tuh salaki emak tuh.